pandu euy. Ya. Nying jeung naon? Ya. Saradi. Baik dahar moal. Teu ngarapsun ampun oge. Kuing mah teu biasa dahar jeung samungkul. Tapi teh asa garing. Nyata cai lah. Tegas lawan. Ya. Umur. Coba teh. Anjir. Begitu bagi beak. Goblok ini mah teh. Anjay. Ini asa kuruda teh ningali si Gopar aya namanya. Nya kunaon si Gopar teh? Heueuh eta coba abah. Jadi tak kadinya oge meni kayak make motor wae eta teh si Gopar teh. Aduh aya nama. Si Gopar teh? Heeh. Ilaha illallah. Oh, barudak ayeuna mah asa gua rokokan. Ah nya eta atuh bah. Ku baudak ayeuna mah eta raruda. Heh. Apa? Baheula mah Abah leumpang 70 kilo teh leumpang teu kana motor. Tingali suku Abah ieu. Ya kumaha kitu abah? Tah, we hayang nyaho bati leumpang. Tingali suku aing. Penggol. Baik. Kalian Teh, aya jujur ka Neng. Jujur? Jujur naon ieu teh? Teh? Oh, sabenerna Teh mencintai Neng. Mencintai Neng? Iraha mencintai Neng mah? Geus lila Neng. Ari Aa, nah aku dadai kanan mencintai Neng. Iya, dangukeun Aa. Iya, Neng oge tong boro mencintai Aa, mencintai sorangan ge. Ih, rujit. Neng ieu maksud mah lain tai-tai anu beuleuh lain tai deui. Tah, mencintai bogoh atuh ih, hoream aing mah oon ih. Tiga bararunga. Itu Cepepen keur naon nyanyian sorangan Cepepen. Iya. Ari Cepepen keur naon nyanyian sorangan juga keur bungah nih. Ari maneh meni sirik we coba teh nyanyian teh. Ih lain sirik Cepepen. Jiga anu bungah Cepepen teh katempona. Bukan Cepepen teh keur bunga ieu teh. Rek anu ngalamar orang Arab. Hah? Nah teu salah rek dikawin ke orang Arab. Nya henteu atuh, make salah sagala. Heuh ketang Cepepen mah pantes kawin jeung orang Arab mah. Ih, nya tuh heueuh, Cepepen mah pantes. Ih. Oh, Cepepen pantes, tapi pantesna jeung ontana. Kang habis sabare nawas kakang, Muhun Neng naros naon? tapi jujur, Muhun sok dijawab jujur. adik Neng sok akan gelis teh. Atuh komo we geulis Neng akan hayang. Hayang naon ieu teh akang? Atuh moal bisa. Kusabab terus dianggap jadi best friend. Ah embung Neng dianggap jadi babaturan mah. Mending kena dianggap jadi anak akang mah. Jadi akang teh diadopsi gitu ku Neng.
Oh gitu, akang mending diangkat jadi anak neng. Kawan, nah habut gitu. Heeh, jadi mun akang sare teh aya nu pendek jeung aya nu lusuan. Dia mah burung. Aduh, meni murduak kieu si AA mere pesan teh. Naon cenah ieu teh nya? Jeung teu bisa maca deui lah. Rudet. Kan aya si Asri nya keur gawe di handap. Kurang titah pangacakeun we lah. Sri, beresan barang gawe teh? Geus beres kumaha kitu teh. Tah. Ieu aya pesen di kabogoh teteh. Kamu cek zaman ayeuna mah lah, kan teteh teh kan teu beugug maca. Dia coba ningali. Naon eusina? Nah banget namanya sedih gitu. Buah-buah teteh diputuskan. Ya teh. Naon atuh asli naon eusina naon? Da sebenarnya mah abdi teh sami teu bisa maca. Popon! Popon! Ya mana si Popon teh teh? Ieu menang teh. Pon, Gandeng di jero kanan. ningali si Ponen teu? Jangan sa si Bonen. Si Bonen, ya si Bonen, lain bonteng, lain. Dasar nini-nininya, meni situ nyambung orang ngomong Bonen. Ningali henteu si Bonen teh. Ningalian tadi mah. Heuh, di mana? Tuh, di ditu keur modal. Hah? Kan yang dodol. Ini nini-nininya. Ada rek saking teh. Kongi. Di ditu si Anen teh keur modal. Modal. Oh, kan mari odol. Astagfirullahaladzim. Mas iya we.